Cerita Lutung Kasarung. Kacaritakeun di Tatar Pasundan. Aya hiji raja anu wijaksana tur arif, jenenganana Prabu Tapaagung. Kusabab anjeunna parantos sepuh, Sang Prabu masrahkeun tahtana ka putri bungsuna anu jenenganana Purbasari. Hal ieu ngajantunkeun putri cikalna Purbararang ngaraos sirik sareng dengki ka Purbasari. Padahal numutkeun adat kebiasaan, tahta karajaan teh kedahna dipasrahkeun ka putri cikal. Nanging raja langkung milih Purbasari ku margi anjeunna gaduh pribadi anu sae, manah tur wijaksana. Kalayan tunanganana Raden Indrajaya, Purbararang ngarancanakeun hiji hal anu jahat pikeun ngarebut tahta ti Purbasari. Aranjeunna lajeng nepangan hiji dukun sakti anu namina Nyi Ronde, kanggo nyuhunkeun ramuan jahat. Campurkeun ramuan ieu kana leueutan Purbasari. Engke anjeunna bakal katerap panyakit aneh. Hatur nuhun Nini, mangga tapi ieu emas. Tepina di karaton, Purbararang nyampurkeun ramuan jahat tea kana minuman Purbasari. Purbararang geuwat nepangan Purbasari anu nuju aya di taman. Hai Rai, ieu ku teteh dipanganyandakeun leuteun anu seger kanggo ratu. Teteh mah tiasa wae. Hatur nuhun nya teteh. Wah, seger pisan nya leueutan emutan teteh. Acan oge inumanana seep, ujug-ujug salira Purbasari janten dipinuhan ku totol-totol hideung. Aduh, naon ieu? Kunaon salira abdi? Purbararang geuwat lumpat ngadukeun ka raja ngeunaan naon anu kaalaman ku Purbasari. Ningali ayahanda, ieu balu karna ngalanggar adat anu parantos aya. Tahta teh kadahna kanggo abdi, para karuhun tangtos murka. Kahasut ku cariosan Purbararang, raja akhirna masrahkeun tahta ka Purbararang. Samentawis eta dianter ku Patih Wabatara, Purbasari diasingkeun ka leuweung supados ngahindar tina kutukan. Di leuweung, Sang Patih ngadamelkeun hiji saung kanggo Purbasari. Tong hariwang Putri Purbasari, sing tabah mana anjeun, ieu cocobi tong tos bakal enggal lakasan. Abdi bakal teras ngintunkeun tuangkeun kanggo salira. Alhamdulillah atuh. Hatur nuhun pisan nya paman. Pikeun ngalilipur manah, Purbasari sering ulin sareng sasatoan disagudeureun saung. Dugi ka hiji waktos nalika nuju heureuy sareng sasatoan, aya sapasang panor anu nuju ningalikeun anjeunna. Eta sapasang panon teh lajeng kaluar tina panyumputanana. Si horeng teh saekor kera hideung buntutna panjang atanapi lutung. Monyet ulah nyerang ka abdinya. Ulah sieun Tuan Putri, kaula moal ngaganggu anjeun. Purbasari ngarenjak kaget, eta lutung tiasa nyarios. Salaresna kaula teh Guru Minda, putra Sunan Ambu ti Kahayangan. Kusabab kaula ngadamel kalepatan, kaula dipikeun dina wujud sapertos kieu sareng kasarna di leuweung ieu. Kusabab ngaraosan nasib, aranjeunna akhirna sosobatan. Purbasari maparin jenengan ka eta lutung teh Lutung Kasarung, anu hartosna lutung anu kasasa. Lutung sering ngabantosan anjeunna kanggo kenging buah-buahan. Dugi ka hiji wengi purnama, Lutung Kasarung katingal nuju naneda. Si horeng anjeunna nuju nyuhunkeun ka Nu Maha Kuasa supados tiasa nyagerkeun panyawat Purbasari. Doana diijabah. Taneuh di sakurulingan lutung ujug-ujug kahibaran ku cai anu herang tiis tur sengit. Janten hiji talaga. Isukna nalika panon poe meltek, lutung ngajak Purbasari ka talaga eta. Geura kacai sareng mandi di talaga ieu, panyawat Tuan Putri bakal cager. Purbasari nurut kana cariosan lutung. Anjeunna geuwat kacai teras mandi di talaga eta. Lalaunan totol-totol hideung anu minuhan salira Purbasari mimiti leungit.
salira abdi parantos bersih deui. Hatur nuhun pisannya lutung. Anjeun sayo pisan. Sami-sami Tuan Dina Putri. hiji dinten Patih Wabatara bade ngintunkeun tuangan ka Purbasari. Satepina di saung Patih leuwas ningali kaayaan Purbasari. Putri salira parantos cager, panyawa teh parantos leungit. Laras pisan paman. Ieu sadayana berkat selutung. Syukur atuh, berarti Tuan Putri tiasa wangsul deui ka karaton. Punten pisan paman. Sigana abdi teu tiasa ngiring deui ka kraton jeung paman. Nya, abdi parantos betah cicing di dieu paman. Abdi ngaraos pisan. Nangging Tuan Putri Raja Tungtus bakal sono pisan ka salira, mangga partimbakeun deui. Oh, nya mangga atuh. Tapi aya hiji syarat. Si lutung kedah ngiring sareng abdi jeung paman nya wangsul ka karaton. Akhirna Purbasari wangsul ka karaton. Purbararang reuwas pisan ningali adina parantos cager tina panyawat aneh tea. Anjeun meureun geus cager ai, tapi moal gampil asup deui ka karaton kuring. Kuring boga 2 syarat pikeun nguji saha anu leuwih hade di antara urang. Nu kahiji, urang adu panjang buuk. Purbasari katingal was-was, buuk lancekna teh sok langkung panjang tibatan buuk anjeunna. Hahaha, urang tingali saha nu hade. Leres wae, buuk Purbararang langkung panjang tibatan buuk Purbasari. Lutung anu sadar Purbasari eleh, geuwat dadeda. Harita keneh, buuk Purbasari janten manjangan ngaleuwihan buuk Purbararang. Heuh, anjeun menang dina lomba ieu, tapi dina lomba saterusna kuring nu bakal menang. Nu menang bakal jadi ratu, jeung nu eleh kudu ingkah ti karaton ieu. Lomba kadua, ngadu kasep sareng gagahna pasangan. Purbararang anu parantos gaduh tunangan Raden Indrajaya anu kasohor kasep tur gagah, katingal yakin bakal menang. Teu disangka-sangka Purbasari nunjuk lutung kasarung salaku pasanganana. Purbararang sareng Raden Indrajaya seuring ngakak ningali pasangan Purbasari anu mangrupa seekor lutung. Wah, pasanganna lutung. Ngaraos diremehkeun, lutung kasarung naneda deui supados tiasa wangsul kana wujud aslina. Ajaib, lutung kasarung robah deui janten manusa. Anjeunna katingal langkung kasep tur gagah tibatan Raden Indrajaya. Sadayana olohok ningali kakasepanana. Oh henteu, ieu hartina kuring kudu kaluar ti karaton. Teu kedah atuh teteh. Teteh mangga cicing di dieu sareng abdinya. Hatur nuhun Rai, hapunten teteh, salamina ieu teteh parantos jahat ka anjeun. Mohon atuh teteh, ku abdi parantos dihampunten ti kapungkur keneh. Putri Purbasari akhirna dijenengkeun deui janten ratu karajaan. Ayeuna lanceukna Purbararang tiasa nampi panaobatan adina. Tungtungna Purbasari inikah sareng lutung kasarung atadapi Guru Minda. Aranjeunna oge ngajak rerencangan sasatuan ti leuweung ka karaton. Pesan tina ieu carita nyaeta unggal lampah goreng teh ulah dibalas deui ku lampah goreng. Karsa ngahapunten kalepatan batur mangrugikeun hiji hal anu pinuji sareng ageng jiwa.